eling mangka eling rumikang di bumi alam lamun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Hei jama-jama anu ariman, tarakwa anjeun ka Gusti Allah jeung tangan ku aranjeun wasilah, jeung berjuang aranjeun di jalan karidoan Gusti Allah supaya aranjeun jadi jama anu beruntung. Ayeuna lamun dina bab wasilah, lamun dihubungkeun jeung urusan perjalanan rohani ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, anu ku istilah thariqah disebut suluk, anu eusina diantarana riyadhah wal mujahadah, sabagian diantarana berupa wirid. Mangka dina suluk oge aya wasilah. Ari wasilah teh nyaeta sesuatu anu nyambungkeun atawa anu ngahubungkeun atawa anu nepikeun anjeun ka hadratna Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ari anu jadi wasilah dina perjalanan rohani ka Gusti Allah, salah sahiji di antarana nyaeta guru. Guruna lain sembarang guru, tapi guru anu geus wiko, anu geus usul ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun cek istilah kolot urang baheula teh mah disebut irsyadun mursyidun. Ai irsyadun artina bisa nyaangan ka dirina sorangan. Ari mursyidun nyaeta bisa nyaangan ka diri batur. Ari berwasilah ka guru dina perjalanan rohani ka Gusti Allah, lamun ku istilah ilmu thariqah disebut robitoh. Ari robitoh teh lamun secara lugoh mah hartina teh bertali atawa tali atawa anu nalian. Lamun dina konteks wasilah nyaeta tali batin atawa hubungan batin atawa kontak batin. Lamun ke budak norama dina urusan percintaan mah biasa disebut chemistry, hubungan batin antara dua orang. Dalam konteks wasilah dina thariqah nyaeta hubungan batin antara guru jeung murid. Jadi robitoh dina konteks thariqah nyaeta hubungan anu nyambungkeun antara rohani murid jeung rohani guru. Lamun diilustrasikeun malir ibarat saperti dina peristiwa Mi'rajna Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dina peristiwa Mi'raj, Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam melakukan perjalanan di Masjidil Aqsa nepi ka Sidratul Muntaha. Tuluy ti Sidratul Muntaha nepi ka liko jeung Rabbuna Rabbul Alamina. Tati Masjidil Aqsa nepi ka Sidratul Muntaha, Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam teh dituntun atawa dibimbing ku malaikat Jibril alaihi salam. Ta malaikat Jibril dina eta kajadian teh kaasup kana wasilah atawa robito.
nyaeta anu berperan sebagai penuntun jalan, sebagai petunjuk arah. Lamun ku zaman kiwari mah dina dunia transportasi mah lieur ibarat Google Map. Cek Google Map teh, Anda berada di jalur kanan, beralihlah ke jalur kiri, 50 meter ke depan belok kiri ke Jalan Ujung Banten. Kata penuntun jalan, petunjuk arah, guru teh dina konteks perjalanan rohani mah disebut robito. Jadi ente tong sembarangan susulukan, tong sembarangan totorekatan, diajar heula ilmuna. Teangan guru na nyata guru anu irsyadun mursyidun, sehingga ente bisa robito anu jadi wasilah nepina kesadaran rohani ente ke hadratna Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab cek teranganana dina hadis, man la syaiha mursyidun lahu pamursiduhu asyaiton. Saha jama anu teu boga guru anu ngabimbing ka manehna, mangka eta jama teh baris dibimbing ku setan. Kusabab gitu arropiku sumatorik, eta cek dawan Kangjeng Nabi. Teangan heula ku anjeun babaturan anu nuduhkeun jalan, sanggeusna kitu kakara anjeun menempuh perjalanan. Jadi lamun ente erek menempuh perjalanan rohani seperti perjalanan anu ditempuh ku para ulama, ku para wali, ku para nabi, maka ente kudu boga guru anu irsyadun mursyidun supaya ente salah satuna salamet tina tipu daya setan, salamet tina gogoda setan, sehingga ente teka sasar di perjalanan. Sabab ari setan zaman ayeuna mah leuwih canggih ti zaman baheula. Jeung ari setan teh loba tipu dayana, bisa ngadatangkeun rupa-rupa perkara ka jama anu keur sulu, ka jama anu keur wirid, bisa nembongkeun benda-benda pusaka, bisa nembongkeun kasaktian-kasaktian, bisa ngarupakeun sosok idola ente, bisa ngarupakeun karuhun-karuhun ente, bisa merek pituduh anu seolah-olah eta petuduh teh benar, padahal menyimpang tina syariat Allah jeung Rasulna, jeung sajabana. Tanu teu boga guru mah lolobana katipu ku was-was setan. Mata lamun teu boga guru teangan guruna, lamun geus boga guru kuatkeun robitohna. Gitu. Ayeuna nu kumaha nu pantas dijadikeun guru? Kahiji anu pantas dijadikeun guru teh nyaeta anu geus usul ka Gusti Allah. Kaduana anu menguasai jeung anu ngamalkeun kana ilmuna nyaeta ilmu agama. Minimalna menguasai ilmu usuluddin, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu thariqah. Katiluna nyaeta jama anu silsilah ilmuna tersambung nepi ka Rasulullah alaihi wassalam. Sabab cek keteranganana ad-dinu riwayat, ari agama teh riwayat. Ti Gusti Allah ka malaikat Jibril, ti malaikat Jibril diriwayatkeun ka Kangjeng Nabi, ti Kangjeng Nabi diriwayatkeun ke para sahabat, para sahabat ka para tabiin, ti para tabiin ka para tabiut tabiin,
ti para tabiut tabiin ka para salafus soleh jeung terus menerus nepi ka ulama-ulama orang di zaman ayeuna. Eta teh riwayat. Jadi agama mah teu bisa menurut saya. Lamun menurut saya berarti eueuh riwayatna teh teu nyambung ka Rasulullah. Di antarana deui nyaeta anu ngabdi, anu henteu komersil, anu henteu materialistis. Sabab cek dawana Gusti Allah dina Al-Qur'an, ittabi'u ma la yas'alukum ajron. Tuturkeun mah jalma nyaeta jalma anu teu menta buruh ka anjeun. Di antarana deui nyaeta anu masyhur dina kamursidanana, anu jadi suri tauladan di masyarakat, anu arif jeung bijaksana, anu teu loba kasieun jeung loba kasedih. Sabab ari wali Allah, inna auliya Allah la haupun alaihim walahum yahzanun. Ari walina Gusti Allah teh nyaeta jalma anu teu sieun jeung teu sedih ku makhluk. Masih keneh loba kasieun ku makhluk, masih keneh loba kasedih kabingung kasusah ku makhluk mah teu cocok dijadikeun guru mursyid. Eta sabagian di antarana kriteria jalma anu ideal, secara ideal anu pantes dijadikan guru ku ente. Ulah guru ka urangnya orang tidak memenuhi kriteria. Teu ayeuna lamun geus boga guru kumaha carana robitoh ka guru. Tak lamun dina bab robitoh nyaeta nguatkeun hubungan batin jeung guru. Dina robitoh teh aya 5 unsur. Kahiji disebut ma'iyah. Ari ma'iyah teh nyaeta ente babarengan jeung nu jadi guru. Jadi ente kudu sering babarengan jeung guru ente. Pikiran ku ente kumaha carana ente bisa sering babarengan jeung guru. Sabab makin sering ente babarengan jeung guru, mangka daya rohani ente akan semakin kuat. Sabab nalika babarengan jeung guru terjadi transfer of spiritual. Talamun keur ngaji kieu terjadi transfer of knowledge. Pencurahan ilmu pengetahuan ti otak orang ka otak ente. Eta lamun keur ngaji ngaranna transfer of knowledge. Lamun jeung guru mursyid bukan hanya terjadi transfer of knowledge, tapi juga terjadi transfer of spiritual. Curahan spiritual tinu jadi guru kanu jadi murid. Contohna tingali ku ente Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an jadi anu pangabdolna di antara para sahabat. Salah satu di antara sababna sabab Sayyidina Abu Bakar Siddiq teh pang sering-seringna babarengan jeung Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Napika dicaritakeun dina Al-Qur'an. Anu marengan Kangjeng Nabi hijrah ti Mekkah ka Madinah teh ngan saurang nyaeta Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Eta teh perjalanan jauh, perjalanan panjang, eta kebersamaan disebut ma'iyah. Jadi di mana aya Kangjeng Nabi, di dinya aya Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
Cek katerangan dina Al-Quran, wa kunu ma'asodikin, jeung jadikeun diri anjeun babarengan jeung jama anu siddiq, jeung jama anu bener. Etan kahiji. Unsur rabita nu kadua disebut as-sohbah. Ari sohbah nyaeta bersahabat atawa menjalin ikatan persahabatan. Dina konteks hubungan antar pribadi, hubungan persahabatan teh leuwih deukeut jeung leuwih kuat lamun dibandingkeun jeung hubungan pertemanan. Jadi ikatan batin ente akan lebih kuat jeung seorang sahabat daripada jeung seorang teman. Matak baheula di zaman Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, jalma-jalma anu dialajar ka Kangjeng Nabi teh ku Kangjeng Nabi teu disebut murid, tapi disebut sahabat, bersahabat. Nah, jadi bersahabat antara mengajar jeung nu diajar eta sabagian tina sunah Rasul. Artinya Kangjeng Nabi punya hubungan yang erat dengan orang-orang yang menimba ilmu kepadanya. Maka dari itu jalinlah ku ente hubungan yang erat antara ente jeung guru saperti eratna hubungan persahabatan, sehingga akan terjadi ikatan batin anu kuat antara ente jeung guru. Tak ikatan batin anu kuat disebut robitoh. Nu katilu unsurna nyaeta ar-ru'yat. Ari ru'yat nyaeta memandang wajah guru. Anu dimaksud memandang wajah guru di dieu lain memandang bahwa di wajah guru teh aya tarangan, aya panonan, aya irungan, aya bahaman jeung saterusna, tapi pandanglah ku ente hakikatna. Asyaiho mursyidun babu rasul wa rasul babullah. Ari guru pembimbing ruhani teh eta teh pintu gerbangna ka Rasulullah, jeung ari Rasulullah teh eta teh pintu gerbangna ka Gusti Allah gitu. Jadi nalika ente mandang ka wajah guru tingali ku basiro ente, dina hakikat guru teh aya naon ari hakikat eta guru. Di antara dina hakikat eta guru teh aya Nur Muhammad. Dina hakikat Nur Muhammad teh aya Nur Ilahi. Di balik eta Nur Ilahi teh aya zat laisa kamislihi syai'un. Gitu. Cek katerangan dina hadis, man zakarokum billahi ru'yatu. Salah satu tanda wali Allah nyaeta jalma anu nalika ente memandang ka manehna baris mengingatkan ente ka Gusti Allah. Jadi lamun aya jalma nalika ente mandang ka eta jalma mengingatkan ente ka Gusti Allah, nah eta teh ngaranna ru'yat. Jadi mandang wajah guru didinya maksudna supaya ente anu tadina teu eling ka Allah, anu tadina teu sadar ka Allah, jadi eling, jadi sadar ka Gusti Allah. Ta supaya eling jeung sadar ka Gusti Allah teh mangka anu dipandang ku ente teh hakikatna.
Jika sauran sebagian ulama man syahidal hoko la fi'la lahum faqad pas wa man syahidahum la hayata lahum faqad has wa man syahidahum ainal adam faqad wasol. Lamun ente mandang yen makhluk mah teu boga af'al nu boga af'al ngan Gusti Allah hungkul, mangka ente kasub jama anu iman ka Allah. Lamun ente mandang yen makhluk mah teu boga hirup nu boga hirup ngan Gusti Allah hungkul, mangka ente kasub jama anu meunang anugerah Allah. Lamun ente mandang yen makhluk ma eueuh nu aya ngan Gusti Allah hungkul, mangka ente kasub jama anu usul ka Gusti Allah. Gitu. Eta tina mandang guru kudu nepi ka Gusti Allah, jadi pandang hakikatna teh disebut robito. Unsur robito nu kaopat disebut hub. Ari hub teh nyaeta mika cinta kanu jadi guru. Cintana nyaeta cinta atas dasar cinta ka Gusti Allah. Lamun istilah bundak santri teh mah ente teh ka guru teh kudu jadi muhibbin. Santri mah kecintaan ka guruna diantarana ditunjukkeun ku cara ngahidmat ka guru. Sabagian tina ngahidmat ka guru nyaeta ku cara kumaula kanu jadi guru. Loba santri anu secara syariat mah tara ngaraji sabab sapopoena gawena ngan ngaulaan nu jadi guru. Tapi justru etalah anu pada akhirna anu jaradi kiai. Eta barokahna tina mika cinta ka guru. Eta teh kasub kana robito. Nu terakhir tasabuh. Ari tasabuh teh nyaeta menyerupai guru. Cek dina hadis man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Saha nu nyarupakeun hiji kaum mangka manehna kaasup kana eta kaum. Artina lamun ente nyarupaan ulama anu jadi guru ente, mangka ente oge kaasup kana golongan eta ulama. Ta supaya menyerupai mangka tirulah ku ente guru ente. Naon anu ditiruna? Anu ditiruna diantarana ku ente teh tiru adabna, tiru ilmuna, tiru amal-amalna, tiru akhlakna. Makin banyak persamaan ente jeung anu jadi guru, mangka ente bakal makin kuat robitohna jeung eta guru. Gitu. Eta unsur-unsur robitoh. Jadi anu nguatkeun hubungan batin antara murid jeung guru anu jadi wasilah dina perjalanan rohani. Ayo naon paedahna robito? Ayo paedahna mah diantarana engke oge bakal karasa ku ente sorangan. Sabagian diantarana kahiji nyaeta nepikeun ente ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek dawan Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, kun ma'allah fa ilam takun ma'allah fakun ma'a man ma'allah fa innahu yusihuka ilallah. Jadikan diri anjeun jeung Gusti Allah. Lamun teu bisa jeung Gusti Allah, mangka jadikeun diri anjeun jeung jama anu jeung Gusti Allah. Mangka eta jama anu baris nganterkeun anjeun ka Gusti Allah. Itu di antarana deui nyaeta bisa nyelametkeun ente tina godaan setan.
boh setan anu berwujud jin, boh setan anu berwujud manusia. Setan teh wujudna dua, aya wujud jin, aya wujud manusia. Contohna saperti Kangjeng Nabi Yusuf alaihissalam waktu anjeunna digoda ku Siti Julaiho, Nabi Yusuf teh harita hampir-hampiran kagoda. Tapi aneh bin ajaib sokonyong-konyong muncul sosok Nabi Yakub di hareupeun Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf harita langsung sadar, langsung eling ka Gusti Allah, langsung istighfar. Jadi muncul gambaran Nabi Yakub anu ngelingan ka Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf salamet tina tipu dayana Siti Julaiho. Artinya di dunia terjadi robitoh, terjadi kontak batin antara Nabi Yakub jeung Nabi Yusuf. Padahal secara jarak pajauh, Nabi Yakub mah di Palestina, Nabi Yusuf mah di Mesir. Tapi ku ayana sambungan batin bisa muncul gambaran Nabi Yakub anu ngelingan ka Nabi Yusuf supaya ulah migawe maksiat, jadi supaya ulah kagoda gitu. Tetap faedah tina robito. Jadi ari kontak batin majang moal kahalangan ku jarak, moal kahalangan ku ruang, moal kahalangan ku waktu, moal kahalangan ku perbedaan alam, moal kahalangan ku bedana dimensi. Tembus kabeh oge rohani mah. Di antarana deui paedahna robito nyaeta bisa jadi solusi nalika ente keur aya dina persoalan, keur aya dina kasusah jeung kabingung, keur aya dina kararepot jeung sajabana. Contohna saperti bahwa ajengan-jenna budakna kena ku katarak, nepi ka panonna lolong sabelah. Namun secara medis mah pangkudu dioperasi, ari ngaran-ngaran dioperasi teh kudu loba duit. Atuh ya ajengan-jenna teh robito ka guruna, tawasul. Teu kungsi guruna datang kana impianana. Cek guruna dina impianana aya naon jang? Iya mama budak abdi palona lolong sabelah duka kunaon hideungna katutup kunu bodas kulamat bodas. Ku guruna diusap hungkul dina eta impian teh. Ai geus hudang ditingali ku manehna budakna. Bener jang. Katarakna teh langsung leungit, eta budak teh langsung normal deui, bisa ningali deui. Bisa ningali nepi ka ayeuna. Ayeuna jelema mah hirup keneh. Jadi Gusti Allah bisa mukakeun lawang ma'rifat, bisa nurunkeun pituduh, bisa nurunkeun pitulung melalui robitoh guru muslim. Tapal badinya kade ente ulah salah tafsir jeung ulah salah paham. Di dunia teh anu hebat teh lain guruna tapi Allahna.